Lain mang, Wih, kama ayah bejana nganggur. heuh, Ada gawe di pabrik donat. rek sok bagian naon? Bagan ngabolongan. Kan ngabolongan aku iya. Nggak serius aing budak. Aduh mang iya pantas mah ageng. Abi mah gigir. Aduh nyengkong gitu. Bolong ke tengah. Git. Aya pigawean ya jadi ASN ya. Gede gaji nage. Kebenaran mang gawe naon? Jadi polisi tidur. Dah asa kak. Wah, mantap. Kunaon gitu, ini siga saradi gitu aing mah. Bala-bala aya atuh da. Asli ya. Tim lo baca coba. Namina ge hirup jang. Anu seueur seusehan mah laundry. Mun dah. Ah, gak ada lauk emas teh di bumi. Aya tuh gitu di balong loba. Nah kumaha gitu. Umat pagar ah. Nyawa hiji jalama bahaya ku ayeuna mah. Emang kumaha gitu? Aya naon gitu? Pakai jeung kudu di pagaran sagala. Masalahna ah, emas enak teh keur mahal. Sagrama 1,5 juta. Kontol, gua aing harus didengekeun sih ya. Ieu urang nu balik ka aing mah. Kemana? Nggak jual lauk. Mau pager mahal.